Aduh, eta renyet-renyet teuing. Randan ditinggalkeun ke salakina. Aduh, meni karunya. Coba sabarkeun Ce. Ucul. Nuju naon Ce teh? Nya nuju beberes we, Cuk. Serangan wae. Nya sorangan we da. Da anak emang anak kemana Ce? Itu aya di jero ke Lalajo TV. Oh, nonton TV. Nya, cari ke mana? Dek ke pasar. Oh, Misal sayuran. Oh, nya tuh. Ya, itu tuh Cinya. Nya, Ce, hati-hati di jalanan. Ya, Ce. Aduh. Wih, terus kieu euy. Aduh. Baret euy uceut teh dengkula. Aduh. Aya wae. Aduh. Lagi rondaan kasih TTI acan ya. Teh, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Iya teh, lagi rondaan. Oh, nya atuh, ayo cari ke lawe. Ayo tuh. Cari ke la. Di dia. Nya. Oke, kedapnya. Ya, Mak. Abdi arek nyandak henteu seula di Ya, wis. jero. Sobat tuh. Tinggalan ya. Nya. Jadi baraha, Pak kabena? Si teteh 20.000. Oh, 20.000, Pak. Iya, Pak, dicisna. Nya nunya. Maaf nya, aduh. Iya. Ya, rondaan disimpan di dia. Itu pada iya miwarang ngaronda wayahna. Non suami teteh minggu payun mah jadwal ngaronda. Pak, abdi entos nyalira, jadi teu tiasa ngaronda. Kajen keneh paling mayar kumaha wios. Oh, berarti nyalira we teh tos randa. Mohon Pak, entos randa. Tos lamin can. Ya lumayan lah sekitar 1 bulanan. Jadi punten we nya Pak. Ini tenang naon. Hari cisna sih kayak kumaha. Nyen kumaha-kumaha. Teu aya nu ieu keun badan. Nganapkahan gitu. Nyen teu aya nya paling usaha sorangan dagang gorengan. Aduh, randa. Geulis sih. Ngan lamun dipenta jang rondaan karunya oge. Berekeun di wae kitu duitna. Lumayan jangan ronda penting. Aduh. Sini. Nanti sih cisna. Kangge teteh we. Kangge si Dede ke. Ih, teu usah Pak. Da bisi teh aya deui, kan yang teh anu ngusahakeun. Dengeuna jadina ka Pak RT. Geus teu naon. Nuhun Pak. Nya sawan-sawan. Ngantos tuh bade ka dieu lah nya. Bade nagih deui. Hati-hati nya Pak. Nunda sasak sih tak. Pas di mana Pak? Tas nagian ronda di si teteh Randa. Kade teh depan abdi teh nya. Oh, nu Sultan. Muhun. Siap. Yang tas sak. Ek bade perlu heula ya karena naon. Bapak ge loba keperluan nih. Assalamualaikum. Araya. Waalaikumsalam. Iya, apa tona di dia? Oh, di dinya, asukan teh di dieu. Di dia. Di dieu terira dipindahkeun na. Geus sini ada di dia. Oh. Ieu salah sih kana mah, Neng. Bener. Ayo kalau bet weh. Mangga cali. Nuhun atuh, Neng. Oh, pancingan Wios. Yos. Terus ke mana sih, ya? Terus mancing di empang. Si Dede aya. Ayah itu di jero. Tujuan? Biasa. Emangnya aya acara teh, Neng? Teh, Neng. Tah aya non gitu. Bade ameng ka dieu. Oh nya wios. Biasa bade silaturahmi gitu. Oh nyentos biasa. Wios. Yang terus satu kewengi ka didinya. Nya. Entos nya bade heula. Nya. Bade hibak, bade salat.
Hati-hati ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah nyampe oge ka pos. Alhamdulillah oge geus nagihan tadi. Menang duit 150.000. Tapi can dibagi-bagi segitu teh. Jarwo can kabagian. Geus dumuk kurang mah. Geus beak deui duitna ge jang kabutuhan. Penting. Ngomong si Jarwo kemana sih nya? Aina kan jadwal ayeuna jeung urang. Baiklah nungguan we di dia. Pindah ke dia. Aduh. Kopi geus jadi ya. Jadi itu si ngarona teh. Si Sare teh ka mana mah? Teu datang daguan teh. Pangis di har gitu di pos. Coba ah. Rek ka warung heula ah. Rek meuli kopi pakai Asultan, rek amang. Ampun ting. Secara udah ting deh. Ka dia lah we urang lah. Nah, naon we kopi kayak kemana? Itu jelema saha sih? Geulis geuningan nya. Saha sih nya? Apa si teteh tadi lain gitu? Kesempetan ya. Aduh. Rada ya. Gitu. Ada itu lah. Saha sih itu nya? Si teteh tadi Saha sih itu nya? Kok segitu nya? Aing mah kabobos di wae. Aduh, alah. Abi mah sok kos kitu wae. Apes wae nempokeun awewe nu teu kaop geulis teh. Naik ah. Kumbah hela ieu mah yeuh. Aya untungna oge sih eta mah. Kajubar ke si ge. Aya alasan gitu yang mau bersih Jarwo. Lin mas, calik. Ieu geuningan. Ai kan jadwalna ayeuna. Cenah ngomong nek nyampur. Nyampur ke irarek nyampur. Tadi beurang. Soalnya rek nyampur pokok geus nagihan. Oh, Anjeunna ka mana tadi? bobo. Ya mana cek lagi lah. Ya. Tah. Kan rek nepuk di wae. Tadi ini ke mana, Teh? Orang nitip ieu nya. Ini ke mana? Salin heula lah piraku rek muter urang kos kieu keadaanna. Yang tulos, daguan urang di dia. Iya nya. Kamu tong ke mana-mana. Nikmat ya? Ngagerangsang euy kana ti koro. Tadi lah. Hati-hati di dieu malam Jumaah eta teh. Kabodo teuing. Aing mah aya wae sarete. Aya cika deh. Pak RT, kita mana Pak? Yuk. Pak RT naon sih? Ditanyaan icing wae. Pak RT. Ai Sultan jadi teu nya ama teh. Ayeuna jigana geus wengi. Nempo jam. Ka teh geus siap encan nya. Hate geus dagdikdug ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Cika aya. Aya Di mana? Coba gorowan. Aya Sultan gitu. Ma, aya Sultan.
Sultan tos datang. Ya, Lebat Bu. Cok calik. Mau iya, mau kue. Kue naon? Kue kering, pakai neng. Iya jeung toples-toples, Pak. Iya mohon, tadi teh meser di Kalimantan. Jeung teuing tuh. Ya biasa, di Sultan mah proyeknya ke mana wae. Kedu proyek batu bara di Kalimantan. Nyantos Neng, badai ngadamel kopi heula nya. Ya, kopi ini we nya. Nya. Kopi ini tong pahit-pahit. Emang kunaon? Kan manis aja di neng. Ih, si Ang bisa wae. Ya, kopina Kopi nani ya? hidup. Nguceknya berapa kali? 10. 10, dikurang atuh. Emang biasanya berapa? Biasanya mah 47. Surtinya capek atuh. Bahaya kayak gitu, kerkuli bangunan gitu ngadukna. Beda tuh, ayat kamu kuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Badai naon, Pak? Bade iya non terus teteh Kalau nyantos lagi kalau betul ya. Calik, Pak. ini beli Badai naon gitu, Pak? teh jadi kieu ieu mah aturan di desa lah nya. Jadi teu kenging amang malam-malam gitu. Jadi jam sakieu mah entos kuduna uih nya. Ieu mah kan ngawartosan doang sebagai RT nu di lingkungan ieu. Itu. Jadi wayahna Sultan mah ieu lah. Uih lah. Yaina kos kieu jam sakieu tadi teh nyarios cenah di jalan. Itu anu amang cenah. Kabumina cika cenah. Ieu teh saha? Nya tingali weh cenah. Nah, jadi wayahna we lah ayeuna mah Sultan keluar heula gitu da tos jam sakieu nya. Satu banyak. Ya. Gitu mah, Ya, Pak. cek peraturan gitu mah ya. Nah, ini ada ieu mah piwarang lah. Gimana kusaha? Nya ku kepala desa yang budi luhur. Oh, nu di luhur teh asbes. Naon atuh? DRC. Oh. Lebih tepat. Terus ya? Nya mama. Neng ini neng, kowe nanya. Iya. Tadi datang bareng Pak RT. Kade di jalan. Belum mana rada anu soalnya. Pak, punten Pak. Nya mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita teh ngaganggu wae, ke jam 8. Bergereng-gereng duaan. Aya peraturan naon mah? Kela. Naon maksudnya yang ngusir urang teh? Diintai ah. Hari putrana terus bogo. Entos. Tenggorokan kos kieu geuning. Pak, badai ngopi heula. Ah teu kada ieu we nu aya. Longsok. Hari putrana tos bogo. Entos itu bobot ti tadi. Oh, yang satu. Nya bade kos itu doang dah tadi. Nya. Aduh, niat nama rek ulin. Ada si Sultan. Terus neng ya, rek kuy. Neng, Non deh, Pak. jadi dia bapak teh rek masih yang pada melan kan neng teh. Pada malah naon? Neng biasanya sende. Biasa. Biasa ngasuh anak. Biasa. Berarti cocok neng. Cocok. Emang pada malah naon? Jadi ibu dari anak-anak kita nanti. Bisa wae, Pak RT lah. Nah, iya, jadi neng. Naon? Iya, amplop. Amplop naon? Pakai neng yuk. Teu usah. Enggak, tenan. Benar. Bener. Duh. Murah neng. Iya we nya pagawean Pak RT teh nya. Anu maksudna, Pak? Iya, beri masihan amplop. Amplop naon? Kasih neng. Amplop Amplop naon? murah. Cis. Pakai saha eta? Pakai iya nggak bakalan, pakai anjing, cina dagang gorengan. Bisa wae Pak RT teh alasanna. Ih, serius ya mah. Yang iya, yang bakal isukan, cina dagang. Nya, Bisa wae Pak RT teh alasanna. serius ya mah. Tong sok kitu. Ye? Ih.
Tanyakeun sok ka si Neng nota. Bener tuh Neng? Bener teh salah paham. Da PRT teh tadi teh cuma Naon maksudna ka dieu datang? iya nih tahu Ka kuping teh dina perut tah. enggak saya ngambek. Ini mah lain salah Pak RT, dah emang bener tos wengi meureun. Jadi tos minta maaf ke Pak RT. Minta maaf wae. Nya Kan Neng sih moal. moal geus teu kenal naon. Oh, teu kurang naon. Neng udah minta maaf ka maafnya. Nya. Tuh Neng ya, era masa geus beres. Ya. Nya. Saya teh balik. Balik ke mana? Aing mah Semoga bener mau. dah. Balik. Pakai sendala. Da aing eta mah. Ada di jalana. Sebenarnya mah ulah. Ulah sebenarnya. Detik teh meureun. Jadi merasa bersalah Kak Sultan jeung Pak RT. Kumananya?